lagi jeung aku. Ayo nama ngaran orang geus gantinya jadi Christian Junaid Alonso. Dan langsung saja kali ini orang erek mengadakan kontes anu ngaranna kontes ngadu jelma. Dan kontes ini disponsori oleh perusahaan pertambangan batu ginjal. Dan di dalam kontes ini akan mempertemukan lawan lintas profesi. Kita panggil peserta yang pertama, Saudara Hamdo. Ini dia orangnya. Ya, inilah dia orangnya, the one and only, Hamdo. Si Hamdo ini berprofesi sebagai tukang marud. Apakah yang diparud? Dia memarud berbagai macam buah kelapa untuk dijadikan santan, walaupun si awak neletik. Tapi bobogoanna mah gede. Dan Anda pasti akan terkejut karena lawan dari si Hamdo ini adalah seorang binaragawan. Ya, inilah dia orangnya, Asep Dakon. Kita panggil. Yeay. Siapa ngelawan aing pates nagele di si ieu. Geus lah ieu malin masalah awak, ieu mah masalah keberaniannya. Iya mana tong kena awak gede tong nyepelekeun sia teh. Si ieu mah leutik-leutik ge matil euy, hayulah geuwat merapat. Geuwat. Tong sok pura-pura gempeur. Semangat atuh goblok, tong merenung ih. Bukbak akan dimulai dalam 3 detik. Sok tah sasalaman heula ami sportif. Bisa alila guat. Ya Hamdo, mana kudu semangat, mana kudu ingat kejadian Bareto nu mana basa ribut jeung si Derok. Kan sia nalipak kulu si Derok. Oke, siapnya. Maaf sekali pemirsa, rada lambat euy. Ya tambah banyak bacot, kita mulai pertandingan ini. 1, 2, 3, 4. Cek aing ge naon, ku patahun nu dina meja sia mah teu dihakan tuh da di bejaan ku aing hakan bisi salatri tuh panaina salatri sia mah ih. Sok lah hudang buru. 0, 1, 2, 3. Wow. Ya mah, lain tawani sia teh mah bukelek aing atuh kuat. Lah pirage bau kelek kuat kata jadi gelut. Si Asep teh jauh-jauh datang ka dieu demi ngalawan sia goblok. Sok gelut, jangan si Asepna kudu mandi heula selain bau kelek kita mah bau sungut deh aing mah gelut. Sia mah gelut teh segala diambeun geus gelut mah gelut. We karunya ya si Asep bisa di tengah dieu sia mah iya. Atuh Mang June dewe nu gelut. Goblok sia mah kalian ditah urang mah lain embung ngan karunya we kalawan soalnya setiap jelema nu tos gelut jeung urang kena pasti stroke aing mah. Ayo atuh gelut. Nah, lah sorry aing mah level gelut jeung sia nya aing mah gentleman ya. Aing mah jujur we kunaon aing teu bisa gelut karena aing teu wani nya aing jujur daripada loba alasan mendingan ngomong teu wani lah. Naon kitu. Lah bacot.